wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa patapang deui sareng simkuring Saira, Simkuring Rosa, dina acara Warawiri Warta Kiwari. Pandemi COVID-19 ieu nyebabkeun sababaraha jelema jadi pangangguran sabab di PHK ku parusahaana nu kakurangan dina kauanganana. Pangangguran eta teh nyebabkeun sulitna ekonomi warga anu mata ngajieun warga jadi kriminal. Salah sahijina dina poe Rebo kamari aya kajadian kamalingan motor di Masjid Al-Atiyah. Info leuwih lengkepna bakal dilaporkeun ku tim reporter anu aya di lokasi kajadian. Kakaila mangga dihaturanan. Biasa dicari tahun dari kumaha kajadianna. Pas bari teh abdi teh meuli naon. Pas poe Rebo abdi teh ningali si jagat kelompatan. Abdi teh penasaran aya naon. Pas ditingali aya maling abdi teh jadi gogorowokan. Terus kumaha kaayaan motor? 2 3. Kaayaan motorna beres-beres terus biaya dihantar polisi. Atur nuhun teh kanggo ongkosna. Sakitu laporan ti abdi mangga dilajengkeun ku Ibu Rosa sareng Ibu Saira anu aya di studio. Hatur nuhun ka Kaila anu tos ngalaporkeun kajadian. Salajengna aya berita ngeunaan kurir anu diamuk ku ibu-ibu saatos iklan-iklan nu bade ditayangkeun ieu. Salah sahiji warga di daerah Jalan Sumber Endah nomor 78 Muhammad Toha, Kota Bandung. Tukang paket Dina video teh ditinggalikeun eta kurir anu nuju di amuk-amuk ku ibu-ibu nu mana ibu-ibu eta teh nu pesen barang. Ayeuna tim reporter ti Warawiri tos aya di TKP. Kakaila mangga dihaturanan. hatur nuhun ka Rosa anu aya di studio. Ayeuna abdi Kaila nuju aya di TKP sareng saksi. Jadi kumaha Bu tiasa dicaritakeun deui kajadianna? Jadi abdi teh balik di warung madenge tetangga gogorowokan anu naon nya tingali teh pas kitu teh si ibu-ibu eta teh keur nyarekan tukang kurir paket. Emang ibu-ibu eta teh sehari-harina oge sok ambek-ambekan? Muhun ningali ucing ngaliwat dicarekan we padahal mah eta nengan ucing. Ai ibu-ibu eta teh kunaon ambek-ambekan ka kurir? Eta pedah paket nu dipesenna teh teu sesuai jeung anu kuduna dipesen ku ibu eta. Terus kumaha kelanjutan kasusna ayeuna? Akhirna mah si ibuna minta hampura we ka kurir eta. Hatur nuhun Bu kanggo informasina. Sakitu wae informasi ti abdi, salajengna diserahkeun deui ka Rosa anu aya di studio. Teu karasa acara ieu teh tos aya di panuntung acara. Sakitu wae ti Warawiri Simkuring Rosa, Simkuring Saira, pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.